langsung ngantrak heula teh si Mang tukang takoyaki nu bade gembrong dah harga teh 1000 teh minum ka kabaran ada kitu. Barang dibelawakeun teh alah sia teh ditiup heula ya ku si kami aing mah dipanas pisan atuh aman. Aduh kan ieu 1000an ikut ka badag kieu kami ikut ka babelawakan ieu aing mah. Gorolong sadik geuning ngisi ibu tukang mie legend hargana teh mung 5.000-an. Ya lo mang lamun ngambo mie ngahiliwir teh skema teu bisa aing mah kudu kadaharan wae atuh. Lamun deui jajan mie deui teh siga kieu mah geus aing mah bener-bener teu bisa nolak si kami mah. Intik bae 50 juta kali barudak ieu teh mah ngonya-ngonya toy. Wah nah nya aing mah lamun kadaharan mie dijarkeun ku batur bakal tambah ngeunah si rasana teh siga kieu. Kok sewa cedik geuning ngisi ibu tukang cilok anu bener-bener dari reno kieu si cilokna teh. Liwit teh rasa isi jana jeung rasa isi sawah 5 tumbak hargana teh mung 5.000-an. Barang di Cilewagan teh alah si aing mah